mulai nabogana ang tungo nabogana. Makit ya teh. Biasa na sok galak naboga kebon ya lah tun eueuh. Yong jon. Dari bak. Uhnya. Nang manglah tap ngarit teh nang. Duh, buka teh alus na gemuk Astagfirullahaladzim, Mang. Pawanian yang ngajukut urang. Awas lamun teu mere sapi. What? Oh ulahnya mang sige mun kudu mere sapi jukut-jukut wae kan sok teh teuing atuh. Jukut wae mun kudu mere sapi. Ya Allah, Robi ieu ka mananya euy meuni tahun ieu nu ngarit euy. Hebeul-hebeul teh ka mana kitu? Wah ngaruyuk jeung rana. Goblok kitu sapi geus salapareun. Lila-lila pisan nya nu ngarit teh, sabarnya. Gaduh teuing. Nya teuing. Salaparnya. Garurit. Ka mana nya euy? Nu ngarit. Mana kitu disusul kitu? Tah geunian kumaha di ngarit? Mana atuh na ngarit teh? Ada ngarekan, cenah ge ngarit di dieu mah kudu mere sapi. Astagfirullah, di mana di jelema mana? Abina geliteng. Mana di jelema mana? Kada kiran teh dibalik ku aing kupon lagi jukut-jukut wae. Mana jelema mana? Kok sapi aing kan ngalah jukut kudu mere sapi. Jelema mana teh itu nu kudu mere sapi itu. Ngarit kali kudu mere sapi. Balik ku aing. Naon lah. Mun cemen pisan jeung situasieun. Tah ditinggalkeun cukutna kumaha di eta jelema teh? Boboh teuing pan urang mah kudu mere sapi ari jukut mah. Ah kabeneran urang can ngarit. Banyak loba ieu. Teuing, jauhnya di balaga teuing, hah? Di tahun sabaraha, hah? Mola jukut kudu mere sapi. Hah, kabina-bina geus sia balaga teuing. Mun agung kamu kebelur sakieu ge dibeli ku aing kebeuna, hah? Wah, balaga sia teh rasakeun ku aing. Di tahun sabaraha di tanggal sabaraha ti poe naon sia meuli ngalajukut kudu mere sapi. Abi bade ngajelaskeun. Sia hayang dina sakarat maneh teh, hah? What? Sia teh balaga teh dibeli ku aing ge sabaratan ge naon sih mun cemen teuing. Sanes teh maksud teh kieu. Sanes teh maksud teh kieu. Awas ku aing sia teh balaga teuing sapagawean liwat ka ditu. Itu ya naon teh kumaha gandeng. Ngarit salaki urang mun ka pira teu meunang ka kebalik bawa ka kumaha ngarit teh kumaha teh jelaskeun. Cenah eta cenah ulah ngarit ulah cenah ngarit di dieu cenah awas cenah lamun teu mere sapi cenah. Kapan aya maksudna mah kieu nya ieu kupingkeun. Ieu teh jukut. Kudu dibikeun ka sapi, maksudna mah mere sapi tah. Akang itu kitu ngobrol teh salah omong. Yo, meureunneus akang ieu mah maksudna teh kudu mere sapi nyai ieu kali itu kendikeun. Nya bah. Kudu mere sapi ka dieu, lah salah paham. Dia jang sapi, jukut lain mere sapi. Nah, kalau hobi teh mikir atulah amat tadi mah. Saruana jeung eta di kana mah coba tong pasya. Ieu mah di bawah di jukut ku sae di bawah ya. Oh iya. Ya atuh badahan. Nya hampura tuh. Hampuranya da jeung tetangga. Aing goblok sapi dua-dua. Hampura atuh nya. Ya hampura. Ayo bahnya. Jukut-jukut wae. Suruh atuh. Wah dihaukan batur.